Made, penggantikan oli motor. Motor mana? Tayo ya, nuing. Lain aing pusing entah teh. Motor mah kudu manehna. Tah ganti oli ka aing. Duh, kumahanya. What? Burung ada ye, harusu ing. Heuh, eta motor saha? Cek motor mana uing. Motor-motor sorangan, nu make sorangan. Ya ganti we sorangan. Tong ini tahu urang. Sih, ngapain mah ada teh bengkel lain? Heueuh, urang teh bengkel. Kitu urang ek nanya eta motor-motor saha? Ya motor urang. Nu make saha? Urang. Heuh, nu bensinan saha? Urang. Ya ganti we oli ku lagi ku sorangan tong ini tahu urang. Entah meta diganti ka urang. Pusing itu nak kumah bengkel teh. Jah. Mang? Lain jang aing pusing gitu teh. Urang teh tangga ganti oli ka Mang Ade. Ade pangagantikeun oli cik urang teh. Da kalah ngomongna teh cenah. Yo ganti we ku sorangan, cenah heuna motor-motor saha, cenah motor urang cik urang teh nya. Ganti we ku sorangan, cenah makana saha, cenah urang. Ayo we ngomongna teh cenah ganti ku sorangan, ganti sorangan aing pusing jang euy. Oh gitu Mang. Mang teh neta ganti oli motor ka Mang Ade. Aing motorna nu saha? Kan uing. Nu ieu. Motor-motor nu mamangnya. Makena mamang. Da bener Mang Ade embungan titah ngaganti oli mah. Bener kumaha maksudna itu aing salieur. Embungan meureunana mah nu mamakena mamang ayeuna. Mang Ade titah ngaganti oli. Nah kumaha we da? Asa bener Mang Ade aya kitu mah Mang. Si hari kitu teh mah maksudna teh lain kitu. Kumaha? Titah pangagantikeun oli na geus mawa tuna motor. Erek nitah jasa nitah. Oh, sugan teh Mang Ade titah ngaganti oli motor mamang nyambungeun lah. Nya ulah aing mah kalah sarwana ke maing geus lah. Pindah ka bengkel sejen lah. Ya, tapi bengkel mayar nitah teh keur piduiteun. Kalau sarwana mamang jeung alona teh ya. Pindah aing nang bengkel sejen. Teh lieur sugan eta mah.